Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ye, gininya di bumi. Aya pan kenuan akang. Kurang ngobrol kan? Ya, naon? Diobrol kenan. Nyai teh. Lewat leh. Arek minta pipisahan yang akang teh. Ulu. Nah, alasannya naon? Rasana nama murah akan mengerti lah. Naon? Bisa bingung. Akang teh cenah ge boga anu ngora, anu denok, Cuk saha eta teh? sok beja kan. Tong percaya kana bejaan naon teh? Nyata dan ngabejakeunana teh Kang. Mani RT RW dare beja Kang kanyai teh cenah akang teh gerak kedengkeunnya. Abdi moal rek hanjelu leuwih hade buru-buru minta talak tilu Baru bukir. akang teu kudu ngingetan ieu geus jadi putusan urang pipisahan. Bingung itu na kalau nemitina we kieu. Akang teu kudu bingung najan budak butuh indung sabab geus aya gantina da cenah aya nu ngora aya buktina abdi ngan batik nyerina batang diri kasiksa leuwih hade jadi rendang meureun kieu buktina kudu pisah jeung salira bahkan diri kasiksa leuwih hade jadi rendang meureun kieu jadina kudu pisah jeung salira. Dengekeun ieu na rumah tangga mah kurang-kurang sabar mah urang ge. Zaman ayeuna mah sabar teh geus teu usum Kang. Geus teu usum. Itu istighfar anggur mah. Astagfirullahaladzim. Rumah tangga mah mau lepas si gogoda. Da ayeuna aya gogoda Kang. Da disiar-siar ku akang. Eta mau berbeja bari jinan pugu. Geus pugu Kang. RT RW kepala desa Kang. Bare beja Kang. Nyok beja meureun. Naon di atuh Kang anu kudu dibuktikeun nya ku nyai? Naon deui Kang? Dengekeun. Sok. Arek alasan naon Kang? Alasan naon? Nah moal rek hanjelu Moal, Kang, anjing moal. waka buru-buru minta talak tilu Moal Kang, moal hanjelu Kang. Moal. akan teu boleh ngingetan ulah arek luluasan urang pipisahan Keluar Kang, hayang pipisahan nyai mah. anjeun ulah wakaf pundung budak butuh keneh indung ulah rek wakaf percaya akang boga anu ngora mana buktina Loba Kang. jika duhung akhirna Moal Kang, moal kaduhung Kang. Nya kan? daripada kasiksa leuwih hade jadi duda Jadi duda. hirup nandang tunggara ngahiji sareng salira Samaruk nyai henteu tunggara kitu rumah tangga cenah Kang. daripada kasiksa leuwih hade jadi duda Ais. meureun kieu jadina kudu pisah jeung salira Leuwih hade kitu Kang. Batan diri kasiksa leuwih hade jadi rendang kieu kuduna urang teh hirup nandang tunggal
suci sareng salila daripada kasiksa leuwih hade jadi duda Lihat ya aku bala rebas kan ieu jadina kudu pisah jeung saira. nya urang seri doakeun nya Kang nya mudah-mudahan akang menangkeun nini Kang amin amin